Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Kasadayana mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana khusus anu mika cinta mitresna kana waditra suling Sunda. Nah di dia simkuring baris nepangkeun jenis-jenis suling Sunda anu panginten teu acan kapublikasikeun atanapi teu acan pada uninga tapi simkuring yakin kangge naon teh namina penyuling-penyuling atanapi pemain-pemain suling anu hebat di Jawa Barat tangtos wae uninga kana rupi-rupi suling atanapi jenis-jenis suling panginten aya lubang genep, aya lubang opat, mandalungan, teras wisaya, teras aya deui petit, nah teras aya deui namina teh suling songsong nah ya. Nah kalarasan masih seueurnya masih seueur nu teu acan ka publikasikeun atanapi teu acan di naon namina teh nya seueur nu ngange panginten nya da memang kebutuhanna oge tiasa disebat naonnya nya sesuai kebutuhan teh gitu panginten dianggena kangge naon nah gitu. Nah simkuring di dieu bade nepangkeun aya suling degung anu lubang opat nya suling degung lubang opat anu petit anu sanes anu petitna aya dua rupinya aya tilu malehan aya tilu kahiji suling biasanya degung lubang opat teras anu kaduana aya lubang opat keneh tapi anu petitna aya keneh nya aya tah teras aya deui panginten nu disebat suling degung gangsa nya. Nah perbentenanna panginten simkuring nya contohna. Nah ieu lubang opat biasanya lubang opat biasa degung tah ieu mah aya nu gangsana tah ieu kalarasan surupan atanapi ukuran pamitel opat 5 opat ieu teh nya simkuring nembe percobaan ieu teh nya biar ngadamel. Nah ieu nu 60 nya berarti pami anu ukuran 60 nah langkung panjang ti ieu simkuring ieu namanya nyobian soanteuna mah sapertos kieu. Nah ieu nyandak tina atanapi nada dasarna tina laras mandalungan atanapi tina ni tina suling panjang. Nah makana hapunten campurnya rupina kangge pengrajin suling sakedah namanya kedah tiasa menguasai kana titi laras anu teori etalah teori naon namanya teh Raden Mahyar nya Bapak Raden Mahyar. Nah teras tah simkuring mah ngulik eta we dina eta nya aya janten pami insyaallah pami urang nguasai nya khusus dina kangge pengrajin suling Sunda pami tos biasa nguasai kana titi laras karawitan Sunda bade larasna dikumahakeun wae teras misalna nada dasar dipindahkeun ka mana wae tangtos urang tos gaduh dasar nya penguasaan titi laras
insyaallah nya ngada masukin we ada dasarna insyaallah biasa. Nah kalau resan sim kuring oge terus naon minatnya terus mencari naon sih nu teu acan aya dina Sunda nya dina Sunda. Nah kan sakaterang urang sadayana we nya kadang aya nu nembe terang dua jenis suling panjang sareng suling pondok lubang 4 aya nu 3 aya nu 4 panginten anu tos memang publikasi sanes publikasi janten anu tos menyebar di masyarakat luasnya aya 4-5 jenis suling. Nah ieu mah suling songsongnya sulingnya sesuai kebutuhan di anggena oge karakter lagu bade kumaha wae nya tangtos urang kedah biasa menyesuaikan termasuk sim kuring oge teu acan sawarosna mah teu acan biasa menyesuaikan sambil masih tetap belajar. Tah ieu palawargi sadayana anu mika cinta mika tresna kana khususna suling Sunda. Tah sim kuring ieu aya ide gagasan ti Kang Yusdiana cing kangaan cenah. Kang Yusdiana nya anjeunna pemain kacapi indung dina Cianjuran malah tos teu bireuk deui nya Kang Yusdiana. Hatur nuhun Kang Yusdiana ieu parantos naon ngabuka kreativitas sim kuring kangge naon teh selalu membuat atau memicu naonnya jadi kapancing abdi kedah ngadamel kangaan cing cobian suling anu na tugu misalna la singgul 35 cobian sadayana kalasan nembe nyobian ieu sim kuring nya ieu teh nya tina Mandalungan nyanakna tina suling panjang oge biasa. Sakali deui pamirsa sadayana tah suantana sapertos kieu. Tak itu panginten pamirsa. Nah, ya hapunten sim kuring nembe percobaan lah. Ieu na teu acan panginten teu acan dilalempang deui sim kuring nya nembe ngalarasna oge teu acan ieu panginten. Suling saurna teh ieu teh disebat naon suling degung gangsa. Surupan 60 na aya tapi sim kuring ieu nembe nyobian 54 nya 54 atau 5 genep lah antara wis eta lah. So ieu nama. Nah, kitu pamirsa bilih di masa sekedar pengetahuan nya khusus kangge sim kuring panginten anu terjun langsung di bidang naonan minat lah ngaraut gitu diajar ngadamelan suling. Umumna kangge sadayana anu tetap mireueus mika cinta kana waditra suling Sunda. Nah, terus berkreasi nah nya sim kuring oge teh oleh diajar niup sareng diajar ngadamel. Hapunten anu kasuhun sanes sim kuring bade naon minat teh nya ieu mah mengenalkeun we nya ngenalkeun bilih teu acan aya anu uninga sadayana itu jenis-jenis suling teh geuning ari urangna terbuka mah sareng ngartos kana karawitan Sunda insyaallah panginten langkung seueur deui eta urang dina urang asakeun dina nya urang diajar sasarenna dina titilarasna dikuasai sing
sing paham gitu nya. Kalau sing kuring nya teu acan patos ieu sing kuring ge sami we diajar sasarengan. Mohon panginten gitu hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan janten wawasan kami urang sadayana khusus anu naonnya khusus anu ngulik dina bidang suling tembang Sunda atau napi dina suling naon lah dina suling Sundanya khususnya. Nah, ternyata masih banyak sekali ya non teh nu teu acan ka ieu nya teu acan ka galik sadaya panginten. Itu panginten pamirsa hapunten sakali deui hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aya manfaat. Amin ya rabbal alamin.